Tah abah, lain yang kolek, aya oge bubur kacang. Alhamdulillah nyamunya, urang teh masih bisa manggihan bulan puasa. Bulan puasa nu pinuh ku barokah. Bener pisan abah, urang teh kudu loba bersyukur. Iya. Nu utama nama syukur nikmat. Bener. Ya urang teh masih bisa kene yang harapan bulan puasa. Bener. Sok geura atuh abah, biasaan. Enak pisan buatan ambu mah. Buatan ambu juga bener. Iya bener. Lain meuli ti warung. Lain atuh. Ah cobaan ah. Nuna tinggal lagi dicobaan nya heulanya. Kudu ngeunah atuh. Enak, Pat. Enak mah enak. Tapi kurang gula, jeung panas keneh ini aduh. Hari kurang gula mah wajar atuh bah. Pan ampuna ge puasa teu diasaan. Balik deui abah kana bulan puasa. Tadi cek abah, bubur kacang ambu teh kurang gula. Kudu silih hampura. Yeuh jadi jelema mah. Ulah sulit ati belang bayah. Jeung ulah dendaman. Bener pisan eta ambu. Urang teh kudu jembar hate. Sabar, tawakal. Jeung kudu bisa nahan amarah. Puguh we atuh abahna. Urang hirup teh geus bebarengan lila. Jadi kudu silih hampura. Tah ari kitu mah ambu, abah rek minta hampura ka ambu. Sisinarieun. Mun ruas ambu mah. Aya naon abahna? Nya, ambu. Ari jelema mah teu luput ku dosa. Abah ge sarua kitu. Puguh we atuh abah. Da abah ge manusia. Ari dosa mah pasti aya. Sabenerna abah teh geus lila hayang ngadongengkeun ka ambu. Sok dongengkeun ka ambu. Boga dosa naon abah teh? Juga anu boga dosa gede. Jadi ambu penasaran ye. Tapi janjinya ambu moal amak. Moal atuh abahna. Panta tadi ge ambu geus ngomong. Dina bulan puasa mah kudu silih hampura. Bener eta teh. Janjinya Bener atuh abahna. Sok geura caritakeun. Sebenarnya abah teh pernah nyeleweng. Naon eta teh? Salah denge kitu ambu. Abah kungsi nyeleweng. Oke sabar, ulah ka ambek. Kan geus janji. Dari ngadenge nyeleweng kitu mah salu teh ambek. Jeung ari geus pada kolot kakarak didongengkeun ka ambu. Sim jembar atuh. Nya atuh. Untung bulan puasa. Cing, caritakeun ka ambu. Kasaha nyeleweng teh? Cina, Mina, Codah. Naon? Codah anu di dinya? Pan geus kolot eta mah. Ayeuna kolot teh baheula mah bahenong. Anu dasar aki-aki teu mulun. Sakitu loba na nyeleweng. Cing, abah. Geus sabaraha kali abah nyeleweng teh? 37. Hah? Loba eta mah. Kira-kira ambu ngahampura teh. Nya ari nu geus manggeus we bah. Da urang teh geus papada kolot. Kudu silih hampura. Ngan. Sabalikna. Abah ge kudu ngahampura ka ambunya. Dapat pipilun ambu teh. Siga nu serius gitu. Tong ambek atuh abah. Pan abah geus janji malah ambek kamu. Heug sok caritakeun. Sebenarnya mah bah. Ambu oge kungsi nyeleweng abah. Kalau nyeleweng oge. Emangna lelaki wungkul anu bisa nyeleweng teh? Lah wewe ge bisa. Nyanyak geus lah. Paling ge sekali 2 kali awewe mah. Tapi sabaraha kali ambu? Nyelewengna ambu? Ya. Nya ari ambu mah mun nyeleweng teh tara diitung bah. Ngan lamun geus nyeleweng ambu mah
sok ngasupkeun kacang hejo sasiki kanu keler. Hitung-hitung kenangan abah. Sasiki kacang hijau kalau keler. Cik, mana keler? Tuh ditukangin abah. Ah, kosong itu. Nah, dua siki mah tuh. Dua siki elekan ku apa? Elekan nih. Eta mah sesana abah. Da sabenerna mah kacang hejo teh geus menang 2 keler. 2 kilo geus dijual. Tah anu sawarehna dibagikeun ka si Ona, ka si Ijah, jeung ka si Odah. Anu sarengan di dinya teh ngan si Odah. Kasih odah. Tah ieu weh sesana seetik deui dibubur ku ambu teh. Bubur kacang ieu? Oh iya, bubur kacang ieu teh. Sesa, selengan. Heeh bener.